Ibu-ibu jamaah anu geus kadaluarsa. Geus kadaluarsa. Alhamdulillah. Pura ibu geus kadaluarsa. Suku-suku toge teuteung kapan? Da urang mah hirup teh geuning panyesa. Naon cenah ibu? Panyesa. Panyesa mung alhamdulillah ayeuna situring teh upami telepat mah kadua kalina silaturahmi ka dieu. Pangaosan ya. Alhamdulillah ieu area kene alhamdulillah. Ieu hirup kene alhamdulillah. Cicing ulawaka ka mana-mana. Sadayana didoakeun nu ayeuna hadir mudah-mudahan sing panjang untuk. Geus nyalaran we eta tadi euy. Panjang umur. Tadi jeung si kuring mah ulah malaweung. Naon cenah? Malaweung. Ulah bari komo nyooha ari ngaji kudu jempling ulah bari nyoo HP komo bari berat sare isi dirauku kelong wewe kita ada sholat itu wal istri macam hampak biasa hadir kan jadi bisa kalau mandi gendong kalau mau lautnya salawe mandu 25 mobil sedan catna hejo awewe zaman ayeuna bisa dandan tebesa ngejo itu saha eta teh Incusan. goblok boga incu teh dititah masak cai hayu dibumbuan terus dititah sayur asem hayu asemna 1 kilo. Nah untuk bila ini unggal poe rieun bae sabab teka bagi BLT aban poe teu bisa sare hayang nyarekan ibu RT kalau bapak majikan menjadi korban itu bukan PRT Ibu Palawati hadirin sadayana mimpi wajib mustari tinggal maksa sampurna takdir teu bisa dibungkir kadar teu bisa disilar jodoh bangsa pati cilaka gerak musik malikna urang sadayana moal lesot tina kudrot sareng irodatna Gusti